Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng siang dinten Senin kaping 25 Juli. Pucuk sariawan bisa dikonsumsi dicoyakeun karena sambal oncom nu kieu teh nya. Kita kangge ka mana Kang? Ke pasar. Ke Cipanasnya. Ieu teh pada mirarian Sariawan itu namina teh aya deui PR bunut putat ta anu pang raos-raos nama nu kieu ieu malur tengah poe jeung sambal oncomnya nu kieu teh nya oncom aya teu sambal oncom nya ta sama eta teh majehna tuh aduh di kebun awi kita setahun sekali sebenarnya teu sembarangan kumaha cara mengkeutna Kang Didin di pelot ke sok coba kumaha carana Kang Didin daun PR daun naon itu pucuk naon pucuk sariawan cara mangkana dikeut kali jadi dikadikeun dibelitkeun jadi telungkeun nya jadi nanti kitu dicoelkeun nanti karena sambal oncom cenah ieu teh nu nikmat teh eta daun salam dina kantong beureum itu pucuk tangkieu